kaum dangu wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana Mang Jaya sapara ganca bade neraskeun hanca dongeng muka tunda ayeuna nincak bagian ka-11. Para mitra kaum dangu pohara ngajeletikna karasana ku hatenya onah keur caritaan indung bapana mangsa harita dirasa beki karasa harita teh beki nyeri matak tugena indung bapana nu ngahina kasih komoda sakarasa kadirina asa ngahina kadirina bae nya alatan mang sedihkeun mang tugnakeun kana kaayaan jadi bebereuh. Para mitra sadayana nyaona danga red ka bapana red ka indungna geus kitu pok ngomong najan lalaunan menit tanes kalayan jauh tina panyangka indung bapana. Apa ge ibu pilihan ona mah terus gembleng yen gaya deui pamegat jadi implengan ona lintang tikam komod keur ona kajian pondok umur raga patura jeung nyawa batan teu laksana ngahiji sareng kang komod. Aduh eta aduh nu bener ngomong teh. Nepi ka kitu eta anak-anakan. Ibu Haji jeung Pak Haji gogodeg bari kumet cerek bakat utus sangka onah ngedalkeun kekecapan kitu basa-basana. Nyi Oni kita tadi jempe tapi barang ngadenge kekecapan Nyi Onah anu tagas jeung tandes. Kawas nu wani kana sagalana pikeun ngalawanan kana kekecapan kolot. Asa meunang jalan ku hal eta pisan ngan pok Nyi Oni ngomong kieu. Apa oge ibu? Dina pali dieu mah abdi sareng Onah teh nya pantos dewasa. Malihan kaingkeun disebatkeun langkung ti dewasa. Tos gaduh pamilih sorangan kalayan teu bade kudu bae dijajah itu eta abdi mah jeung Ona tos tiasa nangtukeun mana nu hade sareng mana nu goreng tiasa nangtukeun ku sorangan mana pilihan abdi nu pantes keur abdi nu sakira bakal nyaaheun jeung nu sakira bener-bener dinami cintana. Mama sareng ibu teu kedah ngiring ngatur nu penting mah abdi mah bogoh ka lalakina Ona bogoh ka lalakina lalaki bogoheun ka abdi mun bogoheun abdi non teh atuh kang komod bogoheun ka Ona tos we pan beres moal janten teuing emutan kanggo mama sareng ibu oge. Ngadenge carita nu jadi pu anak kebatan sakitu pait peheurna lain deui ambek Ibu Haji harita anjeunna dugi kareup geuneuh rai pias lajeng kedalisan bari jeung kurabeut sora socage meuni beureum euceuy. Aduh jadi palinter ngomong geuningnya ayeuna mah anak ibu teh bawa lanceuk na bawa adina. Teu sangka maraneh teh geus gede geuning-geunian wani nemal wani nyempad kana jadi kolot eta komo si Ona beuh ngomong teh meuni asa ngeunah kitu meuni harus abong bibir teu dibengkur eta teu tulangan make nyebutkeun kajian pae batan teu laksana kawin ka ngaran si Sarmod kawasna naon atuh nu ngaran si Sarmod teh padahal mah ieu Ona aya naon angke kolot keneh nu bakal kaciwit kulit ka bawah daging mun maneh teh geus rumah tangga jeung si Sarmod heug teu manggil dahar upamana apan tangtu bakal menta ka kolot. Pokona mah ibu mah teu doa teu satuju nepi ka iraha bage boga minantu kanu ngaran si Sarmod teu satuju boga besan ka jalma kokoronyoso malarat rosa nu ngaranna si Sarmod. Geus lah ibuna moal aya tungtungna najan urang ngecewis bae ge ngomong ayeuna mah urang ka pasar teh urang beli baju keur Ona jeung Oni. Pak Haji cekat tina calitna leos ka kamar. Aing nyasaan rek milu Oni bade ngiring nih cek nya Oni leos ka kamar maksudna rek disalin pakaian. Hayu atuh da teu kitu ge apanan rek meuli naon teh rek kana mobil kumari Ona rek milu moal. Moal bu teu naon keun bae da aya iwak di imahnya engke balanya mah ka warung sayureun mah da ibu mah moal meuli sayureun di pasar mah. Yo satu Pak Haji jeung Bu Haji oge nyoni ku ila geus kalaluar ti kamarna geus disalin ku pakaian nu pantes nyabaan gancang kaburuan bareng jeung panto kaluar muka si Ibro gancang ingker kalubun jadi si Pak Haji nu kaluar nyemput manehna rada ngelok tekung silila geleser terang kerasa daya mobil kaluar di pakarangan atuh kebat kawetankeun sanggeus jauh si Ibro kaluar ti panyumputanana regenya menanggung sayura daganganna bari ditatawarkeun. Yur sayur rang si Ibro di buan imah deketeun teras gedong Neng ti jero kadenge anu nemalan sini sura awewe. Mang sayur antosan. Gorowok si Ibro nawarkeun dagangan. Mangga Neng sayur Neng. Neng sayur Neng. Brai pantong
tetelana keur biiwak jeung mau jeung onah keluar. Jeung onah duana nyalampeurkeun ka si Ibro bari pok biiwak ngomong. Heuh gentos. Ieu mana getos deui tukang sayur teh geuning Neneng. Nya enggalnya nu kamari mah terus rada sepuh nanging mainnya ge geuning anom kene. Di mana kawi teh mang teh? Kunanya asalna si Ibro. Teu hararese gancangna carita si Ibro jawab dibarengan ku nyerengih sagala kawas nu ato. Namanya dua-dua dinteneng lah. Kamari mah kabalih wetan, ayeuna kabalih dieu. Bian di jalan ka dieu lah, alhamdulillah terus bade saep neng. Alah tes amrin ya, aduh. Akang teh kawit mah ti lembur pangkalan nya. Si Ibro ngabohong teu nyebutkeun padumukan nu sabenerna. Ih geuning tembi. Namun eta tos teu aya naon-naon, tos kosong tanggungan ge mah. Kandu naon wae atunya. Dieu kangkung jeung kacama sayureun neng lah. Atuh ieu laukna kandu ieu lauk spasium lumayan lah. Si Ibro nemalan bari nuduhkeun ku curugna kana dagangna. Ih meni geus parong pong geuninganan kene atuna ieu Kang lah. Mudek dagang ka dieu nya kudu komplit kene. Ukur 3 sesana ari kieu mah lah. Pangacakan batur ieu mah. Aku pilihan pisan geuning. Mangga atuh bade dietoskeun, destokeun gugang jeung lah. Pokona bade diutangikeun ieu deh. Nih sakit ge untung aya kene bi. Sok elak Kang peser sadayana. Nyona ka biiwak atuh. Mangga Neneng. Biiwak ngagundukeun sayuran rek dibeli geus ngagunduk pok ngomong ka si Ibro. Kadenya Kang sayurnya ke mun rek ka dieu deui kudu diagehan daging hayam 2 kilo jeung daging domba 1 kilo kade pohonnya. Mun syur-syur deui atuh ada daging ayam jeung daging domba bade di damal naon sih. Mun 1 kilo jeung 2 kilo kitu. Aduh. Nah pokona mah nu dagang mah kumaha nu meuli we bari nage kuring mah pesen eta. Mangga. Sok atuh berencana ka bumi. Mangga Neneng. Balanyaan ku biiwak dibawa ka jero imah atuh nyi onah gancang mayar balanyaanana. Tapi ku si Ibro teu ditampanan, si Ibro mung narima, malah si Ibro ngaharewos. Seueuk nya ieu kudu mayar. Namun kade si bibi ulah nyebatkeun gratis ieu. Karesana ieu teh si bibi apa dieu ka bumi sih kalebet. Nya onah kerung bari mencerong salila-lila ka si Ibro. Maknya balanjaan sakit seueurna ulah diartosan onaman mah mangkani apaan namanya dinten ieu mang icalan ka dieu teh abdi namanya dinten ieu balanya ka emang yeuh nyai tangku si Ibro beuki deukeut nyampeur ka Nyi Onah bari pokna kadi geus sincak kecil mun biwak teu aya akang teh sangkeun aya rewos bojong ka nyai aya bejakeun naon tuh Kang sok buru-buru bejakeun ka abdi ari nya manusia mumpung biwak dilebet keneh. Nyi Onah geus teu sabar bari hatena ngadak-ngadak di dugratung tutunggulan. Para mitra kaum dangu. Harita atuh para mitra si Ibro nyarita. Mangke akang nya namun lain ti pangkalan nanging ti lembur Ciembe. Kang disoban Kang Komod jeung Kang Dul. Kikian teh mengakon-akon lebih api-api unggul tiasa tepang sareng Neng. Akang dipiwirang Kang Komod terusna mah. Oh, ku tadi piwirang Kang Komod. Mending ngaranjug reuas Nyi Onah barang ngadenge omongan si Ibro. Mun pisan Neng. Janten Kang Komod tos muli tos aya di bumina. Mun Neng mun pisan. Tuh bahagja cobi saurkeun enggal. Dipiwirang naon ku Kang Komod teh. Nyi Onah eleket sekeng diukna geus teu sabar hayang geura nyaho kana maksudna si Ibro. Mangke ku Kang Komod dipiwarang nyangakeun ieu. Ku siwal nyokot bungkusan nu disumputkeun bunina keur dina dingkul atawa tolombong wadah daganganana. Keur kitu sor diwikeun ka Nyi Onah. Tapi Nyi Onah tacan narima manehna pok tumanya. Naon teh Kang? Naon? Tampil aku nyai dipaksa sina ditarima atuh teu lawa omong harita. Tungtung nama Nyi Onah daek nampanan. Eta teh ati sapi ku nyai kada dipasak, kada diasakan supados katuang ku sapu nyai. Maksana supados tuang rama kali tuang ibu kena doa tan bisa tuju kagungan minantu ka Kang Komod. Pomaha nyai ulah ngiringan uang khusus kanggo tuang rama kali tuang ibu. Oh, kuntan gitu. Oh nyai, moga-moga nyai sing percaya ka Kang. Percanten lah. Ari para percanten na Kang. Ngaku naon atuh Kang Komod makin teu angkat ka dieu. Kunaon anjeunna teh geuning meni pelenglos teu aya ngalayat teu aya ngalongo ka dieu. Nah teu sono kitu anjeunna teh ka abdi. Mun mangkani abdi teh pan sudah dahar, sudah sare. Di pokona mah pikiran teu tenang. Da ngemutkeun wae ka Kang Komod. Ngan teu inget we di Kang Komodna. Kang Komod ya abdi Kang
teka rasa para mitra harita dina kongkolak panonyi Onah nyalangkrung cai herang cimata lantaran inget pohara ngait kakang komod anu jadi pamutan hatena. Si Ibro pohara ngalasna milu sedih nyaksian kaya Nyi Onah nu bener-bener kaedanan ku Kang Komod, bener-bener keur ngarep-ngarep kedatangan Kang Komod anu jadi kembang soca buah hate dirina Nyi Onah. Nyai salasna mah Kang Komod teh sami we sang nyai, sami sonona sami walangeunana, sami palayeun sareng tepang sareng nyai. Malihan tadi mah nu nyangakeun eta ati sapi teh bade ku anjeunna bae namun diemut deui moal aya hasilna. Tuang Rama kali tuang ibu kana tangtos curigaeunana sajabi teh eta apan tuang ibu kali tuang Rama sakieu ngewaeunana sakitu abekeunana ka Kang Komod teh. Kuala eta pisan sigana barang jual Kang Komod ka dieu kana tangtu bakal langsung diusir, bakal langsung dicarekan lak-lak dasar. Tak kumergi kitu Kang Komod terasa ditah akang ngaracain herang laukna beunang kitu dongeng sanyana nyai mugi ulah cangcaya mugi sing bercanten ka akangna. Ngabandungan caritaan si Ibro sakitu dariana Nyi Onah lain deui ngarasa atoheunana manehanana pohara nganuhunkeunana kana kabelana si Ibro jeung daek nganterkeun barang titipan ti si Komod keur dirina. Atur nuhun atuh Kang ari kitu mah pohara binga sareng ngaraos bagjana pikeun abdi mah ieu atuh urang kalebet Kang aya-aya cai-caya tuh dilebet makan. Nyi Onah umaku kasih Ibro hi sawios nyai lah sanes waktu sudah pokona mah ta eta we kitu nyai mugi sing tiasa ngalaksanakeunana ngarah hasilna mu cekil ngarah tiasa kahonta sakur cita-cita nyai nu ngaharep tiasa ngahiji sareng Kang Komod sekali dia omat eta ati ulah bade katuang kudu sajen jalmi kedah langsung tiasa katuang ku tuang Rama kali tuang ibu margi sanyana mah eta ati sapi teh kaing ngajiad kaing ngajampean gitu. Hatur nuhun sakali deui Kang kana kasayan akang. Ku siwal Nyi Onah ngaluarkeun duit tina kutangna sok dimikeun ka si Ibro pokna. Kang ieu tampi ku akangnya sanes mayar sayur da abdi apan alim dibayar mung ieu mah kanggo kagegelan we. Mugi ku akang katampi ageung mah teu sakadar tampi lumayan. Langsung duit dua lamar teh para wargi sadaya. Harita keneh atuh puguh we. Harita keneh para mitra sadaya anu pangajina gede zaman harita mah ku Nyi Onah diasupkeun kana saku baju si Ibro. Ini mah menikikieuan padahal mah damang mah teu ngarepkeun upah buru atuh mangga canak deui sok canak deui neng. Mangga eta mah tapi lumayan we Kang. Nya mangga atuh ai dipaksa malah sareng dato siang di ieu mang teh bade permios we neng bade wangsul. Si Ibro jung deui nangtung bari nanggung wadah daganganana. Para mitra kaum dangu geus kitu mah leos Nyi Onah ka dapur tuluy nyampeurkeun biiwak nu keur kaprak-kaprak sorangan dinya. Tos mulih tukang sayur teh neneng. Parantos bi. Bageur tukang sayur teh keur kasep teh pikaresepeun. Mung tuang Rama kali tuang ibu nah labi geuninnya. Sakitos siang gacan semaruli. Bawa ka terasa neneng. Ibu teh apa yang kata-kataan teh tara tiasa sakedap bi sok udari darah segala dipapai menjing abdi malah sok bosan nuturkeunana mung eta neneng bibi teh janten heran ningali neneng saporos aya nu di dina kabingahan teu ngulumbut saporos sasari geuning neneng teh ini non teh sok sering ngulumbut nah mendak naon neneng ayeuna teh. Biiwak ngarasa heran pedah nempo nu jadi dunungan ayeuna surah seuri sorangan rarai katemong marah mai ganu bener-bener keur aya dina kabagjaan teu menakna naon bi ulah sok ngabohong neneng nya ketangnya bi nu name ka dieu teh sanyana mah Kang Ibro rerencangan Kang Komod tuh we abdi teh pohara bingah nabi beuh kutan nu laras neneng cek biiwak setengah teu percaya. Bi monya abdi ngabohong naman mah eta Kang Ibro sanyana dagang teh sakadar api-api saestuna manehna teh kenging tugas di Kang Komod sareng Kang Adul bikin nepangan ka abdi ngarah da anu curigaeun kitu nya manehna dagang sayur. Aduh jang Komod jeung jang Adul anu basa eta wengi ka dieu teh neneng nu kasep sareng ganteng teh nya eta pisan bi abdi pohara micintana ka Kang Komod hanya kalau apa sang ibu teh doa teu satuju da upami apa sang ibu satuju mah doa mah karena tangtos abdi teh geus kawin awake tangtu lintuh moal begang sar ayeuna bi
Nyanya padahal matak naon atuh mun satuju nya mun doa we ngarah tereh kagungan incu tah aya eta bro teh tadi teh nah sanyana teh dipiwarang naon cenah kujang komo cenah jang adul teh tetelepek nanya Nabi Iwak teh kajurung kurasa penasaran hayang nyaho sanyana Rusia eta binya sing percanten ka bibi mah morek ka muka Rusia anu samarangan neneng jeung tibatan betus tina ieu tina caritaan sumuhun langkung saya betus tina ieu tina tuur kitu bibi moal ngucang-ngaceng ka batur moal atuh neneng betulnya bibi nepi ka tega muka Rusia anu jadi lundungan teu sebi nama kayaknya anteunyaan sagala geuning neneng mah sapertos acan apal wae kana kaayaan bibi ieu neneng batan upama eta Rusia kaluar tina sugut bibi kajen bitu cenah tina cungcurungan kitu pokona mah sumpah bibi mah ieu subhana daek demi lah pokona mah bibi mah jeung sumpah segala apaan ngarah neneng percanten sareng yakin ulah asa-asa mangga saurkeun ka bibi terus terang we neneng enggal neneng mungpeung juragan pameget sareng juragan istri gacan sarumping geus teu sabarna keur Bi Iwak hayang geura nyaho kana kaayaan si Ibro pangna datang akon-akon jadi tukang sayur teh si orang tukang sayur mamalihan kieu nya binya Kang Ibro teh mikeun ieu ati sapi itu di Kang Komod geura dibasak dan diasakan ku bibi heuh nya we geuninganan Bi Iwak ngalak ngilik ati nu pieu dibikeun nyonah teh jadi itu ati sapi anu kena diasakan neneng bener upama tos rengse diasakan kena disangakeun ka ibu sareng ka apa nara dituang ku aranjeunana khusus kaum apa sareng ibu da urang mah teu meunang ngadahar ieu bibi kutan jadi neneng bibi sareng neng onih mah ulah pinten uang teh nya puguh we ulah mah bi mun kanggo apa sareng ibu buku uleuh nya kartos ku bibi tadi mah keun urang asakan neneng terus harita keneh Bi Iwak ngasakan sayureun meunang mieu balanja jeung sakalian ngagoreng ati pamereti si Ibro majarkeun ati sapi padahal anu nyata mah ati monyet bodas anu rawing ceulina teh Kirawan Ciasar Pak Haji jeung Bu Haji katilu nyoni geus daratan tas balanja di kota balanyana meuni loba angkaribung sagala dibeuli maklum nu loba duit teh nu kakara datang diburu ku nyiona bari hari weus-weus ngabagiakeun meni seueur geuning balanyana oge apa ibu eta paingan mulihna meni sonten nyona meresan babawaan oh nya pugu atuh da di dayeuh mah hujan ongko jeung geus jadi rada burit dada balik teh nyai ka mana ari si Iwak nuju popolah keneh di dapur bu kok kajeuna kitu masuk atuh bantuan meresan tah ngarah tere beres mangga bu ari teh oni nyadak naon teh meni ageng gitu geuning bungkusanna ge nyona mencerong kana bungkusan di pangku ku nyoni dede teuing kita meuli pot kembang teh keur kuping gajah cing buka teh yang terang kurang bukanya kertas pamungkus pot kembang dibuka tetela nyawe bener pot kembang medi gede jeung model nage para mitra matak pikaresepeun ngaso heula ngaso ningali nu jadi anakna keur guntreng teh ngarobrol Pak Haji tuluy harita teh nyarita monggeus tong bari ngarobrol bae barina oge anggur gancangan meresanana harita dieu we mah kajiona teu aya ari tukang sayur aya eueuh aya tukang sayur mun tos siang nu mawi ayeuna Bi Iwak nuju popolang ada marencan sangu di dapur ibu syukur ari aya mah jadi henteu kudu balanya deui meuli nya eta meuli naon atuh balanyana terus badai CF tadi tebu nyemeser kangkung sareng ka cambah da kali lauk sepasiem aya tambihna abdi meser ati sapi kanggo apa sareng ibu da ari abdi mah taran da daging sapi syukur atuh ari manggulikeun keur apa jeung ibu mah ongkohan naon teh eta ka ieu kalanep apa teh
Bu Haji lain deui ngerasa atoheunana ngadenge keterangan ti anakna nu geus meuli sayureun jeung make mang meulikeun daging ati sapi keur manehna jeung salakina sagala rupa. Nya kitu deui Pak Haji pohara bungaheunana. Harita Pak Haji tuluy nyarita, dasar geulis anak apa mah nepikeun ka nganyahokeun kana pangaresep nu jadi kolot sagala rupa. Syukur nyai syukur kanya hidup ku apa pohara katarimana tah ko pungkusan eta teh kerona ngahaja ku apa milihna oge sok dibuka kaynya. Iya Pak, nya sok tah eta bungkusan rada gede ku Nyi Onah dicokot bari disaksian ku Bu Haji jeung Nyi Oni gancang kertasna dibuka breh tetela baju awewe pohara alusna. Meni sae Pak, meni herannya. Kumaha katarima ku hidup atawa henteu Ona? Bukan tenangnya katampi mapa binga abdi mah. Syukur katarima mamangkani hese neanganana teh teh. Nu mata keur mau asuh keur hujan mah. Kalinya kakaliengan ibu teh nganteur apa hayang manglikeun baju nu khusus keur nyai. Kebeneran manggih kumaha kira-kirana cocok atawa henteu? Tadi teh sugan mah mun cocok atuh ibu ge ngarasa bungah meureun. Kan tenan cocok mah Bu. Orang baris katinggalan ku geulisnya entos ngawa acok ieu mah nya. Ya syukur atuh dikatarima mah Ona. Ibu ge atoh. Ai kitu mah sok sanajan tadi hujanana neangan baju ge. Tas nyarita kitu ret Bu Haji ka Nyi Oni pokna. Oni ka dapur angguran mah teh kitu, bantuan tuh si iwak popola. Mangga Bu, namun teh sakedap deui nya dacan beres, apa meresan balanjaan. Teh mah Nyi Oni bari neruskeun beberesna. Ayo sok atuh bereseun kalinya. Nyi Onah jeung Nyi Oni nuluykeun memeres balanjaan. Atuh Pak Haji ngaleos ka kamar saurna bade leleson heula. Sedengkeun Ibu Haji anggur leos kana teras bumi trek ningis di luar. Kacaturkeun wae di dapur bi iwak harita jongjon masak. Popolah ngalaksanakeun pagawean manehna sapopoe salaku pagawe Pak Haji Hasan sakulawargi. Oge ayeuna manehna apan meunang pancen khususna deui Nyi Onah. Parentah nusanya kudu dirusiahkeun. Sajero ninggurang goreng jeung rundus rendos dina hatena bi iwak ngagerentos kieu. Hayang teh ulah waka ka dieu Nyi Oni teh mun buru-buru ka dieu wah bahaya bisa-bisa pamaksudan aing anu mandiri moal kalaksanakeun. Ayeuna keur saribuk memeres beunang balanjaan di tengah imah. Tong waka ka dieu lah tong waka ka dieu lantaran goreng ati sapi nu keur digoreng ayeuna ku aing moal dibikeun ka Pak Haji jeung Bu Haji. Tapi di dahar ku aing. Atuh da lebar atuh ayeuna den komod sakitu kasepna kudu kawin ka Nyi Onah mah. Nya mending keneh ka aing apan aing da atuh parawan keneh sok sadaya geus kolot ge. Engke lamun geus di dahar ku aing, den komod bakal bogoheun ka aing. Pan beres. Nah kitu hantong maka ku aing diwek di sumput gedara. Rek dituna heula dina tetenong. Beuting lamun dunungan geus sarare kakara ku aing di dahar bari mapatkeun jam peperet. Keur meret den komod ngarah ingeteun we ka aing. Ku aing urang terapkeun si leungit teureub teh. Heuh menang menta ti Abah. Malah mun eta teu mental cenah cek si Abah rek dibere anu kasebut eta cenah. Si eta cenah sebutna lah. Naon cenah geuningan si kalong hideung naon cenah ngaranna teh? Luh, lamun heueuh lamun aing dibere pewet si kalong hideung geus tantu meureun. Cep komod ka aing mah meureun nyirintil. Pas dibogoheun ka aing. Tuluy nyai goreng ati teh sup ubi iwak diasupkeun kana tetenong ditutupkeun deui bunina ter. Uni lah moal nu mukakeun juga bagja sigana aing tulus laksana kawin ka den komod nu sakitu gantengna kasep ngalempereng koneng ngan kumaha akana keur laporan ka Nyi Onah. Leng biwak ngahulang tarang menikerung mikiran kumaha pihadeunana dina engke diri manehna mere laporan ka Nyi Onah. Tapi lila-lila mah serengih biwak merengih bari hatena ngagalindang kieu. Ulah disebutkeun aing si iwak budangna akal jeung tarekah. Heueuh jengkol aya usumna ekol mah moal aya usumna. Lamun teu bisa nyieun alesan anu alus keur Nyi Onah ulah disebutkeun si iwak. Ayeuna aing rek ngakutan deungeun sangu. Geus beres ngasakanana ieu. Geus kitu mah tuluy bi iwak ngakutan deungeun sangu kana meja makan. Kabeneran para mitra papanggih jeung Nyi Oni oge Bu Haji anu tadina mah rek ka dapur. Ari teh pasang rok di rohangan para gidahar ngariung gancang dibageakeun ku Nyi Oni harita tuluy nyarita. Ageun si bibi tos ngakutan rencang sangu tos beres masak nabi. Atuh neneng paran tos neneng
parantos menira reuas Mas bibi teh sudah menakar reuas pohara ageungna bibi teh kata Rabi Iwak nyerengnya seri sigan kapaksa manih bener-bener manggih kareuas. Bu Haji nyamperkeun ka Bi Iwak barinya kelanti girang leungit ka Bi Iwak ke Bu Haji pok tumanya kutan manggih kareuas na kunaon Iwak kunaon atuh maneh teh Iwak na kunaon di eta abdi teh sun dupi nen onah nuju di mana juragan Iwak kerara tereret kasih si kadijir keur di kamar onah mah keur ngajaran baju anyar narik naon gitu nanya ke onah pugu eta aduh bi teh meunang kareuas ka ieu kaitanna sareng nen onah kareuas bi teh juragan oh kitu muhun aduh mugi enggal diwartoskeun we sun nen onah teh di mana juragan sajeron ngomong katara paroman ibi waktu sigani nemu kareuas kaget lumayan gero ni onihna gero ni jadi adina nah onah ka dieu rasa kedeung di wak meunang kareuas cenah yeuh sok buru-buru ana reket panto kamar ku nyonah dibuka rongnyap nyonah keluar tuluy nyampeurkeun ka indungna jeung ka nyon bari pok ngomong ditujukeun langsung ka Bi Iwak geus beres masak nabi ngan eta aya kareuas teh kareuas naon Bi sok bejakeun buru-buru gancangan anu mawi sumun eta neneng wah kumaha atuh nya nyangemkeunana atuh bibi teh nu mawi bingung bibi teh neneng jadi pokona mah teu kinten ngaros bingungna Iwak krampang reumpung katara kulit beungeutna ge sepa eueuh getihan itu si bibi nama teh kudu bingung sagala bibi da abdi ge moal naon-naon sok bejakeun aya naon ngarapugu abdi mikiranana dina teh namanya onah ngarasa keheul oge ku sikap Bi Iwak bongan tacan daek terus terang nyaritakeun kaayaan anu sabenerna anu kaalamanana Bu Haji gergeteuna keur ku sikapna Bi Iwak nya Iwak ulah rek era-era ulah sieun-sieun ari teu rumah saboga kasalahan atau boga dosa mah mending pek terangkeun naon aya pangabutuh naon aya kasusah-kasusah naon make jeung kudu era sagala apaan cicing di dieu teh lainna kakara sapoe dua poe Iwak tapi geus aya kana saumureun nyoni aduh halah hampunan ieu kumaha atuh nya aduh lah bener-bener bingung si bibi teh lah aduh kumaha atuh nya Iwak kalah bari jeung arapap ngomongna siga nu bener-bener keur bingung jeung susah nyoni ngabandungan sikap Iwak sarua jeung indungna manehanana ngarasa keheul ku hal eta pisan ngan gancang kan tawang nyona ngambek ka Bi Iwak mung terus terang ngabejakeunna Bi Iwak teh naon atuh sababna geuning Bi Iwak siga nu mung siga nu boga dosa siga nu boga kasalahan ka ona bener teu bibi boga rasa dosa ka ona ngomongna nyona bari merong sekret bari huntuna ti kakeretek ih ari neneng oni ampun paralun teuing teu bibi teh gaduh dosa ka nyeona henteu ieu mah nu mun kitu we henteu dihaja rumaos kalobe ampun teuing kakaraeun bibi manggihan coba cara ayeuna nah meni matak nyeri teuing kana hate matak tugenah deui kana rasaan ampun teuing naon atuh aya naon sanya nabi aya naon bibi teh siga nu reuwas siga nu boga dosa sok buru-buru bejakeun mangkaning apa sareng ibu kali nyoni tos saraya hanaang saurna teh tos palai tuang patali cape mau di kota kali-kali ayeuna bibi siga nu geumpeur siga nu rampang reupeung mun lain boga dosa naon atuh disebutna najan kitu teu hade mun aya bambalu atawa aya pasualan disidem we ku sorangan rek beureum rek hideung pokona rek bodas rek belang mending teh terangkeun belak-belakan da kuring ge moal naon-naon atuh nyona bener-bener geus teu sabar hayang geurang ngadenge katerangan ti Bi Iwak ngeunaan aya naon-naon keur ribut antara Bi Iwak jeung Bu Haji katut nyoni oge nyona torojol Mama Haji sumping kaluar ti kamar lajeng anjeunna tumaros aya naon ieu teh atuh mun ribut teuing geuning kadengna teh Bu Haji ngareret ka Mama Haji bari pok sasauran tuh aya naon da ribut kawit nama itu si Iwak mamana pokna saboga dosa ka ona buka aya naon dari tanya teu boleh candaek tuluy terus terang
kutaan aya naon cenah iwak aduh make bingung nerangkeunana bingung ngabejakeun sagala bari oge sok sagadinya sok kali aya mama terus terang nyaritakeun aya naon leuwih hade bebeja terus terang belak-belakan ulah di cilungan atawa disumput salinungkeun engke bangun geus beres urang dahar ngariung kebeneran ye mawa geus lapar deui capek tas di kota lain teu kabita dahar di kota teh da pugu restoran ge loba ngan bae mama hayang ngariung sakula warga di imah oge ngariung jeung maneh iwak teu apaan teu asa jeung jiga teu asa jeung sejen jeung maneh teh apaan pan geus lila maneh aya di tempat di dieu teh mamaula ka kula warga di dieu teh cenah eta onah mangolikeun ati sapi keur mama atuh mama teh pohara bungahna mangkaningkeun ati sapi teh mama mah kalanep pisan lain kitu ibuna mama haji ngarewet ka Bu Haji ci nyalaras pisan mamana ibu ge sami ngaresepkeun ati sapi teh kitu-kitu resep dah kana dagingna komo atuh kono kan babatna mah nu matak atoh naker barang ceuk onah yen aya ati sapi keur dipasak ku si iwak beureum ayeuna geus asak nya tulus urang dahar ngariung ngan ieu geuning betaya we gogoda si iwak siga nu manggih kareuwas aya naon atuh sanyana make jeung nyebutkeun asa boga dosa sagala ka onah bet ngadatangkeun ka heran cing ayeuna caritakeun terus terang iwak sanyana aya naon atuh bejakeun sagemlengna ngara ibu jeung mama jadi terang bi iwak ditanya ku Bu Haji sareng ku mama Haji kalah kangluk tungkul dibarengan jeung nyurudutkeun cimata sagala duka aya naon ngadatangkeun kaheran kapanasaran jeung kakeuheul keur ka Nyi Onih katut Nyi Ona hawok Nyi Onih nyentak ka bi iwak buruh tuh biwak lain menilila kitu kalah ngahulang wae siga buat menang mabuk geuninganan nya bibi enggak saurkeun bibi kaning hawatos mama sareng ibu bade taruan bari junga mama nebajeng mama napan saolah-olah tepak beku tanda pohara hormatna pok biwak ngomong dumareuda pegat-pegat tanda pinuku karumasaan aduh hapunten kasadayana juragan oge kanen ona sareng kanen oni bibi tenda si hapunten nu kasuhun rumaos ageng dosa sareng kalepatan sanaos sanes dihaja rumaos bibi teh talobeh kirang riksa nuhun nyangakeun we ayeuna mah bilih bade disiksik dikunyit-kunyit bade dicacag di walang-walang ge nuhun bade dibeureum bade dihideungkeun ge saur paripaos teh mah nyangakeun beheung teuk-teukeun suku genteng belokeun ti korogorokeun bibi teh ridho naon sabenerna atuh aya naon ieu teh bibi nyebutkeun ridho bari teu puguh ieu teh can kene terus terang bejakeun buru-buru montong disumput salinungkeun di sinang siloka belak-belakane caritakeun ulah loba teuing merek kode bari nage hese ngabahasna nu langsung nu jetuna langsung cek mama Haji ke urusan kode jeung jetu sagala ieu mama Haji teh perwadi kinten kita moal penuh kitu ka bibi saha sumun sadayana sun kawas budak leutik ngomong nabi iwak bari jeung luwa lewe sagala bibir meuni rebeh-rebeh bae Pak Haji ngareret ka Bu Haji atuh pok Bu Haji sasauran ditujukeun ka bi iwak ari maneh nah make nyarita kitu make benu sagala rupa komo beno mah ieu moal iwak moal piraku kumaneh teu karasa kumaha kanyaahna kuring sakula warga kumaha perhatian kuring sakula warga ka bibi numawi sadayana nyaah ka abdi sun pangna abdi bibi ageung kasieun oge sun ulah loba teuing sogorong masansan sun kadinya lah sok atuh kadinya iwak ngecarita buru-buru bejakeun rek ngabejakeun atawa moal maneh teh Pak Haji tuntun nama beak kasabaran Nyi Onah ngarasa karunya oge ka bi iwak tuluy dicekelan bari pokna teh mun enga saurkeun atuh bibi mah atuh ayeuna mah urang dongengkeun ku bibi nya satara basna we sagemlengna sumuhun moal disumput salinungkeun di sinang siloka moal ditambihan moal dikurangan estu satara basna
badai dicarioskeun. Biiwak hari ngarahuh lamar bangun anu sengah rek ngabejakeun. Sanggeus ngahuleung heula sakedeung atupok biiwak nuluykeun omonganana. Kieu sun name teh sadayana rencang sangu tos rengse ku bibi diasakan. Nya kitu sangu tos asak, malihan mah tos diakeul segala rupi. Tos diwadahan kana boboko. Leos atuh bibi teh kacai heula maksud teh bade ngumahan wawadahan. Rumah piring sereng panci tilas nganggo. Nya atuh ari dongkap deui ka dapur pohara ngagebegna bibi teh. Ampun bibi mah. Ampun 1000 ampun juragan. Nen mama kasadayana we nyuhunkeun sihapunten. Kasadayana sakali deui nuhun. Utani mah ka nen ona. Bibi teh ngaraos dosa seueur kalepatan. Mangga nyangakeun bae. Tadi ge sakumaha disebatkeun tadi. Bibi mah nyaeta ngaraos seueur dosa. Ku ayeuna ieu kajian tenang kitu tah. Mangga nyangakeun. Gaur biiwak ceurik ngagaur. Can rangkeun naon nu jadi sabab musababna. Eta si bibi ngadon ngagaur ceurik. Kawas bolon we. Kawas budak leutik lain buru-buru tuluykeun ka dinya ngomong teh. Ngarasa segala rupana bisa gancang beres. Hari dongkap teh nanti kaing masak teh. Kunaon bibi? Jajantung nyona ratu tutunggulan menirosa naker. Hatena ngadak-ngadak pating sareblak. Bari ngeluk tungkul panon ramisak biiwak pok ngomong lalauna. Tanon pasak adi teh teu aya barang ditinggali keluar si horeng teh dibawa ku sakadang ucing tatangi ucing bierat. Ampun cek biiwak cerik ngagaur tarik leuwih batan tadi. Bibi nyona ngajerit bari langsung ngarasa leuleus satulang sani. Nu sejen ge nya kitu lain deui ngarasa reuwasna nganajan kumaha. Rasa reuwas nulian mah moal sarua jeung rasa reuwas nu kaalaman ku nyona. Rasa reuwas dibarengan ku kahanyakan nu pohara nu taya babandinganana. Bibi, atuh ari bibi sok kagabah teuing nya. Bibi kunaon atuh bibi? Nyona langsung cerik ngagukuk bari merong terus ka biiwak. Panabdi ngahaja meser ati teh kanggo tuangeun mama kali ibu. Ngagabah bibi mah talobe pisannya. Teureun eureun nyona terus ngabangingik ceuri. Nyoni komo pohara ambakeunana manehna nepi ka popolotot sesentak ka biiwak. Nyarekan dibarengan ku curugna bentik-bentik bae. Ngagabah pisan maneh mah hirup teh iwak. Kawas suka karawe ngajedog di dieu. Ngababu di dieu pan geus lila mun talobe pisannya gagabah pisannya. Lain deui nyoni bae nu ambak-ambakan teh. Dalah Bu Haji ge pohara benduna anjeunna ge milu nyarekan ka biiwak. Yeuh iwak nya matak naon atuh yeuh. Lamun nya geus asak tadi teh heug ampikeun ka imah. Ampikeun kana meja makan heug turuban. Beureunan moal dipaling ku sakadang ucing meureun. Ieu mah eueuh pisan koloteunana maneh mah nya iwak hirup teh. Hapunten juragan, rumaos bibi teh talobe. Rumaos bibi kirang riksa nyangahkeun. Bade dibereung, bade dihideung ge. Bade disiksik, dikunyit-kunyit, dicacak, diwalang-walang nyangahkeun. Nyangahkeun beung teuk-teukeun suku genteng belokeun ceuk paripaosna. Bibi mah rumaos seueur kalepatan. Mangga bade dikukumaha ge bobot pangayon ti Mang Tarajuma. Aya di juragan. Biiwak tamada menta pangampura. Yang geus we geus kucing mah atuh. Nu geus mah geus we iwak oge ibu naonna oni. Geus teu kudu teuing jadi pikiran da puguh geus je kieu kajadianana. Pang eta ati dihakan kucing meureun lain milik mama. Dasar mama mah ulah milu ngadahar eta ati sapi meunang manggolikeun ona, meunang manggorengkeun iwak. Geus da moal bisa dibalikan deui barina oge. Moanya kudu dikaluarkeun tina beuteung ucing onaman mah. Bari ucing nagepan ayeuna mah geus kabur. Keun bae lah. Tua ati ge apaan deungeun age nu sejen aya. Sayana we yuh urang dahar ngariung mah urang naon teh barjamaah. Mama Haji gede palait ka papanjangan tina urusan ati sapi nu geus dipaling ku ucing tatangga. Teu hayang ka papanjangan. Sekali deui si abdi teh ada pangapunten juragan. Biiwak harita tamada ka Pak Haji. Heuh geus teu kudu dipake leutik hate iwak.
dages kitu kajadian anak rek dikumahakeun deui ye teu kudu dipake tu genangan engke deui ka hareupna dina mangsa-mangsa baris datang nya tangke kade maneh ulah gagabah dina sagala perkara kudu hati-hati lain obal ku rajaki mama mama teh ngarasa karunya kan mang meulikeun anak utamana mah ka onah nu pohara geten tulaten karu jadi kolot ieu mah taat bela-bela geura onah mah mangmulikeun keur mama ari pak teh tadi lag-lag ucing panteu lucu ieu ayeuna mah urang dalahar we lah cek mama haji jeung bu haji bu gek caralik ngariung dina meja makan onah jeung onih ngilu dariuk ngan bae najan kumaha tetep hatenya onah ngarasa samagaha tugenah jeung ngarasa diteung-teuinganan ku bi iwak bungan ati nu ngahajakeun kolotna hayoh kalah kadihakan ku ucing nu mata karita pantes nyi onah kalah ngahuleng najan anu liana geus ngamimitian dahar oge kaasup bi iwak harita milu ngariung boro-boro kahayang dahar keur nyi onah nu aya mah manehna hayang ngagaur ceurik sing tarik bari hayang ngagebugan bi iwak anu geus ngagagalkeun maksud manehna jeung ngagagalkeun kana permaksudan anu jadi bebeureuhna anu katelah juragan komod teh oh iya wa anom komod di para mitra ale iya anom komod bangade para mitra ngaso heula ngaso para mitra anu mulia upami emut-emut aduh meureun si komod teh ngalaati sakadang monyet bodas nu rawing sakitu hese eta aduh sedengkeun pan ku iwak harita teh bebeja ku ucing padahal mah disumputkeun dina tetenong maksud sareng tujuan rek didahar ku manehna sadasangkan si komod micinta ka manehna ya we iwak ya kolot-kolot buberanjeun aduh mangga urang teraskeun di hanca dongengna namina ge dongeng teh dongeng teh di hade-hade sangkan sae di alus-alus sangkan payus di reka-reka malar siga mangga urang teraskeun hanca dongeng judulna si komod teh ieu dongeng memang carios humor gitu para wargi mangga urang teraskeun Bu Haji liren heula tuangna ret ka nyi Ona lajeng anjeunna sasauran geus onah ulah dipake teuing lamunan barina oge ulah dijadikeun teuing pikiran geus eta mah ngilik sakadang ucing mah kitu oge iwak atuh dah ceuk nyi onah lalaunan bari ngarinat ka bi iwak ngeluh tungkul ngeluh atuh harita urang tuna heula ka ayan Pak Haji sakulawargi di lembur Sinang Jawa kacaturkeun ayeuna kaayaan Akinoledna di Cikuya mangsa asar teh keur bising hareupan ku si komod si dua jeung si Ibro anu geus datang ka hareupeun Akinoledna si komod pohara bunga heunana ku ayeuna si Ibro geus datang dari laporan bari daganganna geus beak memang aja dina balikna tas dagang teh Sinang ka Sinang Jawa dititah ka Cikuya ngarah bisa ngabadamikeun pamaksudan nu saterusna jeung Akinoledna nu jadi panangguhan si komod syukur euy maneh geus datang geuning bro kumaha lalampahan maneh dagang teh Ibro Akinoledna mariksakeun ka si Ibro gancang ngawalon bari jeung katara siga nu pinuh ku kabunga berkah lah uing dagang teh pokona mah amrin lah beak pokona mah beset dagangan teh tinggal wadahna we tinggal tanggunganana malah mah di lembur Sinang Jawa meakeun ge dagangan abdi teh dipurong ku nyona ikutan nya anda teh bro nya puguh atuh uing mah terang bohong ka kapeungan atuh ki mere duit henteu nyona ka maneh euy bro mayar henteu meuli sayuran ka maneh teh si komod tumanya marengan hate nu teu puguh rarasaan nya mayar ngan kuing teh teu ditarima kang kuing diharewoskeun basa si yebi wak ka jero teh dagangan teh ti Kang Komod asalna puguh anjeunna pohara atoheunana malah ngarep-ngarepna keur cenah kana kehadiran Kang Komod kana kasumpingan juragan Komod jeung kaditu Allah ka bumi anjeunna kasumpingan anom Komod
kamu silih kenalkeun ka cinta, kamu silih temerakeun ka tresna gitu. Mana masuk aya wae bro, segala-gala teh make jeung juragan komod, make jeung anom komod segala. Kuring mah naon atuh cacah kuricakan make jeung disebut juragan segala ari maneh. Atuh bae nah lain basa mah teu kudu meuli. Sing cacah kuricakan ngaku-ngaku we juragan urang manaha. Keun bae teu kudu meuli ieu. Detail kitu mah enteng tapalkeun we. Ari maneh atuh bisi katulah ke maneh. Ayo teu boga teh Raden, ayo make Raden. Mun katulah maneh teh kece. Teu meunang teh bahaya ngeunya. Oh geus aduh. Geus. Memang keun bae bro, teu kudu ditarima duit pamayar ti nyawa namanya. Pokona mah apanan naon deh ada apaan modal jeung geus balik deui lain. Hakin oledna dengan ngarenyu nahan piseureun. Sumuji modalna mah balik deui. Malah mah batina ge lumayan. Bisa palihnya kirang langkung 1% meureun. Bau dipake we beli bako. Yang urud atuh di perjalanan teh. Ko nya teu naon-naon modalna sok bikeun ka si komod. Tung-hitung keur tambahan ke ngalamar nyeuna. Atuh batina bagi 3 we atuh pae ka dia sing rata ka nya. Bagi 3 kumaha di aki? Ingat can ngarti carana. Si bro mencerong kaki noledna. Oh bagi 3 teh. Keur 3-an marane. Keun wae aki mah teu kabagian kitu naon-naon keur aki mah. Atau nu aya mun ke komod laksana kawin ka nyeuna. Tangtu aki bakal kabawa senangna kitu. Sok aya bagi sing rata. Beres atuh kitu mah sebentar kumaha. Si bro surak geus kitu mah duit. Keur ngagantian balanjaan alias modalna dibikeun ka si komod. Atuh batina sacara rata dibagi 3. 3-an katara aya dina kabungahan lantaran bati dagang teh lumayan. Rengse babagi pok si komod tumanya ka si bro. Jadi maneh kungsi papanggih jeung nyeunahnya bro. Puguh we atuh. Panggih mah pan tadi ge geus dibejakeun ku ing teh. Tema si bro dibejakeun yen maneh teh sanyana mah disita ku dewek. Puguh atuh. Ari saeum teh. Harukan teh kumaha? Oh, aya sawae di mana nyeunah teh bro. Biasana mah sarerea ge aya ngan ibro teh terus nyumput. Bari ngadaguan nulian ka luar. Kabeneran teu kungsi lila Pak Haji jeung Ibu Haji katilu nyeuni. Hari ini kali ngagunakeun mobil hari teh. Di mobil naon teh mobil pickup cenah mah. Nya anu Pak Haji da 3-an dihareup. Geus kitu mah terus nyalam nyampeurkeun ka buruan gedong wing teh. Bari nawarkeun dagangan. Bari sayur neng, sayur ibu gitu. Kaluarnya onah jeung biiwak. Tah basa nyahoun yen uing dagangan dari bobodohan. Ieu mah naonan naon teh perkara uing bebeja kitu. Ari teh kaluarnya onah teh nya basa naon teh ya biiwak ka imah heula nu sayuran kakara uing bebeja terus terang. Uing teh keur naon teh keur ngalaksanakeun tugas ieu teh dagang sayur teh. Pokona mah tukang sayur ngawalihan kitu. Ieu mah ngalaksanakeun tugas ti Kang Komod jeung ti Kang Dul. Nya anjeunna teh bungaheuna keur harita teh. Bungaheunnya puguh atuh bungaheun pisan. Aduh, igel-gilan teh. Lain igel-gilan euy tapi imah jibrut segala. Ari maneh segala-gala teh. Teu kamana wae jeung igel-gilan segala Kang Komod. Kumaha suas hati ieu dibikeun teh. Si Komod nuluykeun pananya ka si Ibro. Hati mana? Si Ati mah eueuh di dinya. Ai Ati mah tetanggana. Ari maneh? Lain si Ati lain ieu mah. Ati ieu mah Ati muning teh. Oh, Ati sapi. Para mitra kaum dangu. Si Dul nu tita tadi cicing bae tuluy harita nyarita. Kumaha eta? Oh, dibejakeun atuh ti Kang Komod, Bro. Cek si Dul milu ngomong. Poe atuh Kang Dul. Si Bro ngareret sakedeung ka si Dul terus mancokeun di paneuteub ka si Komod. Kumaha reaksina nyona dina narima eta Ati teh? Bro, cing sok bejakeun ka uing. Si Komod geus hayang nyaho kana kaya nyona basa narima Ati ti si Ibro. Kumaha keur atuh malah mah basa dibejakeun kanggo narekahan sepuhna teh nyona dugi ka ngarakacak sagala atuh. Dina socana aya socal ngagarenang herang kitu. Jadi cimata kabungah urangnya. Lain cimata kasedih euy. Buat cimata buaya. Iya sia sok parupa teh. Geus puguh nyona mah
cinta ka dewek teh cinta sajati teh ya euy. Nyomun kitu mah tuh lain cing atau buaya merenya. Lain sia supaya wae maneh mah. Cek si Komod kasih dul. Lain-lain euy kumahanya eta kira-kira na cek pemandangan maneh euy bro. Nya atuh pokona mah cek nyona teh. Pokona mah cek pamikir uing mah hebat lah pokona mah. Pokona cek naon teh tadi nyona teh nyarita kieu ka uing. Urang pasak cenah ku abdi, ngaraengat tiasa dituang ku mama jeung ku ibu. Engke sabulan di kota kitu. Pokona mah Kang Mod lah Ibro yakin seyakin-yakinnya yen cita-cita Kang Komod bakal tinekanan, bakal laksana nikah ka nyona. Mun kade ulah lali yeuh. Lali naon ai maneh sok rupa-rupa teh? Komisina lah. Maneh mah segala diduitkeun atuh. Nu kieu we dibisniskeun ku maneh mah. Nah, menikah bina-bina teuing. Atuh Kang Komod. Segala-gala lagi atuh ayeuna mah kudu dibisniskeun. Halus teh bisnisnya ngaranna teh. Nu penting mah ngahasilkeun kitu. Kade ulah poho ya keur uing ye komisi kitu. Beres lah. Syukur euy lah. Kabungah maneh kabungah dewek euy. Dewek senang maneh bakal senang mun dewek bisa hasil kawin ka nyona. Tangtu si dulak sana kawin ka nyoni. Atuh kade dalam ni paling tudul. Pogo atuh bener atuh pokona mah irung uing teh ngapung teu naon mun uing laksana kawin ka nyoni ge meureun Kang Komod nyebutna ka uingnya da soal nyebut mah teu naon-naon ge lah naon-naon ge kumaha engke we nu penting mah da kawin ge acan mun tetang teu naon sebut ge tapi wayahna meureun maneh mah dueur kudunya ka uing euy da maneh teh naon teh lanceuk dewek jadi ka dewek teh adi meureun euy tang tuh atuh nyaah mah satunya atuh ya Kang Komod lanceuk ka adi atuh kitunya kinya aki bungan teh uing kawin ka nyoni Kang Komod kawin ka nyona sidul tumanya daria ka aki noledna nu tita tadi gawenangan nyerengeh bae harita teh para mitra ngabandungan barudak nu keur ngararobrol di antara marane tiluan yen nya aki nu pangbungahna euy dul mod mun marane hasil maksud nya kitu dina poe aki poharangan nuhunkeun ka maneh bro lantaran maneh teh geus daek ngabantu ka si Komod jeung ka si dul nu keur kaedanan ku putra Bapak Haji Hasan wadalan lembur Sinang Jawa muga-muga we Pak Haji Hasan sareng garwana engke satuju alias doa boga minantu kapantar si Komod jeung ka si Dul Hamid kitu. Uing ngadoakeun ki ngan ayeuna mah uing teh permisi we balik. Bisi kolot uing arep-arepeun uing heubeul teuing eueuh balik ka imah. Jabati eta apanan tugas uing teh geus rengse. Kari ngadaguan kumaha hasilna we. Pamitan we ka sararea uing rek baliknya. Si Ibro pamitan rek balik ka lemburna da pamikirna geus beres. Ngalaksanakeun pancen ti aki noledna. Nyajung teh teuing rek balik mah bro da geus beres jeung ongkohan geus burit deui sakali deui aki nganuhunkeun kana kabela ti maneh teh nya bro semi-semi nuhun atuh ki dan terus ya atoh ayeuna mah boga duit lumayan ye bati dagang sayuran teh nya jiga tu rek balik mah euy bro ngan lamun isu pageto uing teh manggih kasusah tangtu uing bakal nepungan ka maneh deui minta bantuan euy ulah disaha-saha da mun uing nepungan ka maneh teh nya bro nya nyahoog lah kuing didaguan itunya mun salse mah maneh euy minang kuring ka dieu euy bro euy ieu nya kana tang tuh tukang dul ya tuh ka sararea wilujeng dikantun ka sadayana si Ibro ngajak sasalaman ka sararea malah kan ini ecoh ge sarua pamitan harita si Nini nyarita nya enam ka ditu bro jeung di emohan ku Nini yeuh keur meuli channel di jalan Nini ecoh sanggeusna sasalaman teh mere duit salamar kasih Ibro ku si Ibro ditampanan nuhun inilah disangki Nini muni bager ka abdi rengse pamitan jeung sasalaman harita beral si Ibro mah mulang ningalkeun aki noledna sapara kanca noyod leumpang rek balik ka imahna di lembur Cimbe atuh basa wanci nya ka magrib si Komod ge pamitan rek balik bisi inungna arep-arepeun pokna teh ku aki noledna jeung ku Nini ecoh diidinan bari harita diduakeun muga sing lancar pamaksudan si Dul lain mah teu milu ngan isukan cenah rek amun salse rek ulin ka Cipancur ngaso heula para mitra sadaya ngaso heula ngaso.
Mitra kaum dangu, wanci peting kaayaan di imahna Pak Haji Hasan. Pohara ti iseunana, pohara simpena pangeusi imah. Sararea geus arinit kaanggon geus sarare tibra. Ngan saurang di antara pangeusi eta imah nu can sarenya tabi iwak. Harita manehna nyileuk sorangan di kamarna. Lantaran dina peuting ieu manehna aya maksud pikeun ngalaksanakeun paniatan nu mandiri, luyu jeung kereteng hate nu geus dipatri dina pageurnaker. Kalayan geus diimpleng ti beurang mula, tina mangsa manehna ngasakan ati nu asalna ti si Ibro teh. Diuk sorangan dina beuli ranjang di kamar paranti manehna, nu aya nu diwawangunan tukang eta gedong. Dina hate Nabi Iwak henteu reureuh baceo. Kabeneran. Kabeh dunungan aing geus sarare kaasup Nyi Onah kabogoh Kang Komod. Aingna geus tibra aya di alam impian. Sigana bakal salse bakal laluasa pikeun aing peuting ieu ngalaksanakeun cita-cita. Jam sabaraha ieu nya? Cing ku aing rek diteang heula ka tengah imah, rek nyang jam tembok. Bari jeung jejengkean dan sieun kadengieun kuno keur sarare. Bi Iwak kaluar harita para mitra ti kamarna ngajugjug ka tengah imah. Red kana jam temok nu dituna dina temok belah kaler. Bre angka nu ponok nunjuk kana angka 2, sedang nu panjang nama kana angka 8. Geuning geus peuting geus tabuh 2, kurang saparapat. Paingan ti iseun dari lain sora anu kerek mah patemalan. Pang-pang nama Nyi Onih tah nu sok tarik kerekna. Aing mereka dapur heula. Rek neang ati sapi nu dituna dina tetenong. Katayap harita lalaunan, rerencepan Bi Iwok ka dapur. Panto ditutupkeun lalaunan terus neang kana tetenong nu dituna belah kulon deket kompor. Berai dibuka tutupna. Lain deui atoheunana Bi Iwak pelantaran ati meunang ngagoreng teh ku manehna dituna. Tetela aya keneh. Eueuh nu ngaganggu, eueuh nu maling. Harita serengeh Bi Iwak nyerengeh siri koneng ngan henteu kaluar sora da bisi aya nu ngadengieun. Hatena ngagalindang di barung ku rasa bunga nu lain lumayan. Ya ati menigirimi pikabitaeun, menigirimi jeung menipu ungkil eueuh tulangan. Heueuh di mana-mana gati mah eueuh tulangan. Nikmat sigana teh ngeunah sigana didahar ku aing. Tadina tuangeun dunungan ayeuna bakal didahar ku aing, bakal jadi pangeusi beuteung aing. Nya geus moal salah deui, geus moal salah deui. Moal nyalahan nya engke aing bakal jadi pamajikan Kang Komod. Anu sakitu gantengna, anu sakitu kasepna, kasep ngalempereng koneng. Lah, lebar kudu kawin ka Nyi Onah mah. Mending keneh ka aing da pantes aing ge. Sok sanajan kitu ge lah. Nurup cupu, nu kasep jeung nu geulis. Da aing teh geulis atuh. Da nya atuh najan aing pangkat ukur babu. Tapi apana aya rupa mah jeung warna mah. Jauh dibanding jeung Nyi Onah, komo Nyi Onih mah. Lah, nyaan kajenting aing aya umuran tapi aing mah datu da hasupna ge kolot kalapa aing mah. Aing mah onyoy sabar artikel leuwih geulis aing batan manehna mah. Lila naker para wargi. Eta ati nu geus meunang ngagoreng teh dialak ilik ku Bi Iwak. Dipencrong salila-lila bari jeung geus kumetap sagala. Kalayan teu sadar hatena inget lengket masket kasih Komod. Sanggeus dialak ilik manehna meunang kacidekan, eta ati rek didahar bae ayeuna keneh. Mung hanya ka waktos taseup.